Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha kabarna murid-murid kelas 4 ya. Nu kapungkur mah kelas 3 ya. Ayeuna tos naik kelas ke kelas 4. Jadi gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah ya. Pami urang masih di pasien kesehatan ya. Nah, masih diajarna ku bapak ya bahasa Sunda ku bapak ya. Tahun kamari mah diajar bahasa Sunda teh make buku LKS. Nah, tahun ayeuna diajarna make buku paket. Nah, jadi diajar pakai buku paket satahunan ya, diajarna make buku paketnya satahunan ya. Nah, tapi mudah-mudahan ya di bulan Agustus ya, sebab ayeuna orang masih PPKM level 4 ya, dugi ka tanggal 2 Agustus ya. Mudah-mudahan bulan Agustus kapayuna September, Oktober dugi ka selanjutnya orang tiasa deui labet ka sakola ya. Jadi orang tiasa patepung lawung ya, tatap muka langsung ya. Jadi diajarna teu daring deui. Amin ya robbal alamin ya. Nah, dina buku paket ya, dibuka buku paketna. Nah, ya. Orang diajar bahasa barahabab sih. Nah, dina buku paket teh. Nah, coba ditinggali di buku paket tidak daftar eusi. Nah, dina daftar eusi dina pangajar hiji orang diajarna endahna hirup sauyunan atau indahnya hidup bersama-sama. Itu ya. Di bab kahiji. Nah, sedangkan di bab kedua ngamanfaatkeun alam, ngamangfaatkeun alam gitu ya. Jadi memanfaatkan alam. Jadi manfaat alam teh naon? Memanfaatkan alam teh ulah nu ngagoreng ya. Nu katilu, peduli karena kehidupan makhluk hidup di dunia. Jadi peduli terhadap kehidupan makhluk di dunia. Nu terakhir bab 4 ya di semester hiji. Rupa-rupa pagawean, jadi macam-macam pekerjaan itu ya. Jadi di semester hiji cuma diajarna opat bab ya. Ayeuna orang masuk ke materi ya. Nah, ke materi bab hiji teh nyaeta dina pangajar hiji anu judulna endahna hirup sauyunan, indahnya hidup bersama-sama itu ya. Nah, di halaman 2 dibuka. Nah, dia dibaca ya, bacaan anu judulna bulan puasa. Nah, di pilemburan bulan puasa teh bulan nu pangrame-ramena. Ari sore sanggeus baruka kolot-kolot daratang ka masjid taraweh budak oge rea anu daratang atawa marilu jeung bapana ya. Gopar mah meh unggal peuting ka masjid tapi manehna mah lain milu rek salat, rek milu salat, rek ulin bae jeung barudak sejena. Rajin oge manehna nuturan salat kawas kolot. Han kucuas keciwis jeung jungkal-jungkal henteu anu bae uni bae. Ari lebah salimna mah pangtarikna ngajaritna bari ditempokeun kana ceuli batur. Lamun geus bubaran taraweh barang deui barudak arulin di buruan masjid. Hari datang ka imahna sabada taraweh ya. Gopar buru-buru sare lantaran sieun kaberangan saur.
unggal janari Gopar tang si pisan malah sakapeung mah indungna oge sok dihudangkeun ku manehna sina buru-buru masak keur sahur. Sanggeus sahur mah Gopar dug deui sare. Isukan ari hudang sok korah-koreh deui makanan lamari makanan. Cenah sahur kadua kalina. Wanci beduk dek deui dahar pokna teh. Sahur tengah poe. Hari sore waktu kolotna baru ka puasa. Nah, ya bisa dilihat di buku paket kalian. Gopar nu pangheulana nyang hareupan dahareun. Bukana pang ponyona da sahurna pang midengna. Ya. Sabada sholat maghrib Bapak Gopar ka masjid. Si Gopar mah salawasna tara tinggaleun milu petana di masjid teh nya cara nu ka tukang-tukang bae. Gopar tamat sabulan puasana 30 poe nepi ka lebaran da kudu dimalum lantaran Gopar mah budak keneh teu wajib kudu puasa ya. Nah, jadi bacaan ieu teh di halaman 2 ada iklan. Orang teraskeun ya. Tadi aya iklan ya. Jadi inti dari materi ieu teh jadi di salah satu kampung ya akhirnya namina Gopar ya gitu ya. Nah, iya kamus litna di halaman 3. Nah, ya bisa dibaca ya. Nah, bisa dibaca. Terus tugasna bagian B. Nah, tugasnya bagian B ya jawab pananya. Jawab pananya ia dihadap kalayan bener. Nomor hiji, bulan naon anu pangrame-ramena di Palemburan teh. Jadi bulan apa yang paling rame di kampung itu? Palemburan itu artinya kampung ya. Nomor 2, saanu unggal peuting ka masjid tapi ngan ukur ulin wungkul. Nah, tadi siapa tuh? Ya, yang setiap malam ke masjid tapi bukan sholat tarawih, dia cuma main doang. Nah, tadi ya. Nomor 3, naon anu dipigawe barudak lamun beres bubaran tarawih. Apa yang dikerjakan anak-anak setelah sholat tarawih ya. Nomor 4, unggal naon Gopar hudang tanghian pisan. Ya. Naon tah? Ya, jadi unggal naon setiap apa Gopar itu bangunnya ya. Ada di halaman sini, bisa kalian cari ya. Nomor 5, naon anu pigawe Gopar sanggeus beres sahur jeung waktu buka puasa. Apa yang dikerjakan Gopar setelah sahur dan berbuka puasa itu ya tugasnya. Tugasna Bapak tunggu ya, Bapak atosaan dugi ka tabuh 10 wengi ya. Sampai 10 malam ya tugasnya. Nuhun.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.